daharna awak urang ku sangu nginum ku cai ruhani mah awak ruhani mah daharna ku tauhid ku zikir ku Quran ku ilmu agama eta makanan ruhani. Ini di pondok pesantren mah tuh nu tadi teh nu diasupkeunana pangbelet-beletna nu hiji jadi insinyur nu hiji nu pinter unang beasiswa nu hiji mah belet jasa pesantren kan. Oke guys, pesantren geus antara nunggal poe dibere dahar ruhanina tek 5 genep tahun. Waduh nyana di lembur adat. Waduh, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang lembur ngadengi anak siapa sih? Itu anaknya Pak Anu yang kemarin ini dia nyantren yang nggak bisa apa-apa. Ya wazannya enak ya, itu dididik dia di sono. Hebat ya gitu, dengerin dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, mantap bener, masya Allah, hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngobrol di luar. Di rumah saya juga ada anak gadis tuh. Nawar gitu. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi, benda ala sholah potong letter. Nah gitulah pesantren salah batu terus di Asia. Di sekolah apa pada tuh Asia dunia kita ibadah mal bisa di pondok pesantren anu hayuh baik dimurnikeun ulah dibarengan ku gawe ulah dibarengan ku sekolah ditiasikeun khusus urusan agama tetep hese bae atuh komo di sekolah anu unggal poe diisian dunia cek cara kumaha. Oh ini kan cenah untuk kemajuan leg baju Gusia. Ayo maju. Iya beker cerita lain kemajuan, cerita ibadah, cerita kemajuan. Waduh buku pesantren mau salapan geus eleh ti dituna. Geus eleh nya da geus teu kudu ditarung gede eleh geus KO. Gitu pesantren salap mana aya pondok pesantren salap anu boga mau di 1000 jo moal aya. Alhamdulillah cenah kiai di ditu anu ngabangun pondok santri aya ayo wah kiai sebenarnya 50 kayak geus loba eta ngomong geus beakeun loba eta loba nya santri 50 teh geus kasup loba belah dituna aya pondok pesantren modern sabaraha muridna 1000 lah can sakumaha teh pesantren modern 1000 can sakumaha tapi pesantren salaf 50 loba jasa loba jasa 70 mah tah saya ngomong 70 dapat mau harap loba jasa 70 geus dianggap loba jasa pesantren modern 1000 naon teh sebab 70 kadeuleu ku masyarakat rentulna sosolawatanana. Tapi kapan ai 1000 di pondok pesantren modern can loba naon sebabna guruna ge lah baru 1000 cenah kieu belum berapa sebab naon administrasi na masuk ka saeutik kita kan dihitungna tuh bos kieu mantak hese. Waalaikumsalam. Dari mana? Kenapa menyantrenin anak ini? Udah ini mau bagaimana kiai aja lah dengan nanti udah mau suruh kerja mau apa udah nggak kebiayain sebenarnya. Oh udah nggak bisa di rumah juga kadang makan kadang enggak. Atuh kiai na gantung bagus ya tuh. Ilmu najahatan tapi teki itu kiai bahaya guys ayah bukan sabetah nas jadi ayah nu mere dahar nu mere dahar maling sia penting gara raji salah bamual kepikiran ku otak-otak modern bamual kepikiran bingung nih.